Nabi urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Said Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 akhir bulan Masehina tanggal ke-20 ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahaya meningempur di bumi hurung mancur babar taya kokotoran orok tos cengeng nyepitan socalir kengeng nyipatan sarta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan tos jasa angkatnya Yuswana 8 bulan tos capek tangsa sauran Yuswana 10 bulan tiasa ameng papanahan nyelehkeun budak mulian tapi taraku majuan parangina Kanjeng Nabi jatni kapinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami keropat tahun Yuswana dibersihan manana Nabi dibelah dadana malaikat melahna Jibril kadua rencana Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui serta tengah raos nyeri dicapu khotamin Nabi harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana sadia ngaran lemburna Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun puasa sika unggulkeun Terlima tahun Yuswana ditinggal pupus ibuna Nabi dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin Yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih ka batin sabada maut eyangna Nabi dirawat ruwana Abu Thalib kakasina saderek teges ramana Kanjeng Nabi sering
pisan dicandakan negara samsok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan